Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina yad'una ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'ati wal maqam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Maknana wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yad'u bidu'ain illa stujibalah fa imma ayyu ajjala lahu fid dunya wa imma ayyudakhkhara lahu fil akhirah wa imma ayyukaffara min dhunubihi biqadri mada'a ma lam yad'u bismin aw qati'ati rahmin. Kapanjenengan pangarsa pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum beserta keluarga besar tercinta anu kusimkuring dihormati, anu ku Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakeun, para alimil ulama, para asati, masyaikh, para ajengan, para hujaj, para tamu undangan anu sami hadir, anu sadayana kusimkuring dihormati, anu ku Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakeun, panitia penyelenggara acara beserta jajaran aparatur pemerintahan dari mulai atasan sampai bawahan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, spesial santriwan santriwati anu masih menimba ilmu di Pondok Pesantren anu sadayana kusimkuring dihormati, anu ku Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu wengi tepatna wengi Salasa kaping 2 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, urang sadayana ku Allah dipertemukan dina tempat anu mulia, dipertemukan dina acara anu mulia dalam rangka tholabul ilmi nu dikemas dengan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anu hadir sadayana sing dihasilkan ilmu anu manfaat. Pondok Pesantren Miftahul Ulum sebagai aset umat Islam, Pondok Pesantren Miftahul Ulum pencetak kiai, pencetak ustad, pencetak calon-calon pemimpin Islam masa depan. Barokah ya acara, doakeun kurang sadayana ieu Pondok Pesantren sing tambih-tambih kamajengan sareng kabarokahan. Oke, pangarsa guru anu ngatik ngadidik ngajar ka urang, ka putra putri urang tanpa mengenal gaji dan pensiun, mudah-mudahan mantena sing dipanjangkeun yuswana sarta sehat. Pengorbanan sadayana pihak demi ngawujudkeun ieu acara
Mudah-mudahan di dunia kene ku Allah sing digentos kalayan bentuk barokah bari tengurangan pahala jeung ganjaran jang sampereun jaga di poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Palawargi sadayana ayeuna waktos parantos setengah 12 langkung 4 menit. Simkuring lebet ka ieu wilayah nemean. Jadi teu acan terang kebiasaan acara di wilayah Serang. Pak, upami muludan di dieu sok sampai jam berapa? Wah, subuh. Cocok tika subuh sakalian berjamaah subuh. Tapi eta teh jangan ada dusta di antara kita. Terus dari model santri mah simkuring ge ngalaman. Santri mah ahli ilmu apalagi dina giat pasaran. Santri Banten lamun pasaran nepi ka Isya nika jam 12 lapar keneh. Tapi tika subuh tibra. GS. Nah, palawargi sadayana dengan berkah acara wengi ayeuna simkuring dipertemukeun jeung sahabat lama. Pangersa Kang Haji Aceng ti Cigayeunggeung Maja. Putrana almarhumlah guru besar pangersa Abuya Mansur. Tahun 88-2000 simkuring kantos meuleum kastrol di Cigayeunggeung. Anjeunna sok ngajak ulin jeung main bola. Ternyata dipertemukan di Miftahul Ulum masih family. Pas amprok teh Kang Haji kenal keneh ka abdi. Oh kenal tukang jajanan. Kang Haji Aceng teh terkenal jalmi loyal berehan mun keur eling. Nyata eling mah sarua. Nah, palawargi sadayana ku kituna simkuring berterima kasih ngahaturkeun nuhun ka para panitia. Simkuring tiasa tepang jeung sahabat lama anu luar biasa. Walaupun beliau tampilan biasa tapi gen Abuya Mansur nu terkenal katalar 3.000 hadis sahih. Palawargi sadayana dina surah Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa ta'ala ngadawuh bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Najina ayat mudah-mudahan beres jam 1 amin. Berkat geus kabagian atas bunga kabagian berkat bunga. Tong bunga teuing di mana berkat dibagikan sebelum beres pengajian itu bagian daripada kecerdasan panitia. Lamun ngaji can beres balik mohon maaf berkat ditarik kembali. Bapak Ibu sadayana dina kitab Asbabun Nuzul juz pertama karangan Ali As-Sabuni Ali Imran ayat 31 diturunkan ku Allah ka Kangjeng Nabi pikeun menyelesaikan kasus nu terjadi di tanah Mekah nu dipigawe ku kafir Quraisy. Bagaimana kasusnya? Kafir Quraisy sok ngadangdanan onta teh di kongkorongan, di antingan, disembah. Kemudian ditegur ku Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi nanahaonan maneh Sukabumi teh mun diserang nanaonan dia diserang makilok gitu bisa etik-etikeun sing kuring keur mimiti masanten di Cigayeunggeung ulang-ulang teu ngarti ceng di mana Sukabumi babacakan yeuh jeung kula ngahuleng eta babacakan saminggu karaka harti da di Sukabumi buat ram minggu kedua diajak deui urang noongan kebon jeung kula noong dan noong mah janda nu keur mandi janda
riuh eta belajar bahasa Banten. Alhamdulillah salit-salit barokah baheula gaduh sanad ilmu ti belah Banten. Mulud 2025 simkuring jadwal ngaji aya 25 lokasi kalebak, Pandeglang jeung Serang. Alhamdulillah. Neng kedah mah ngalih ke belah dia. Maksudnya mah supaya seger ngaji. Santriat di hari santrin mah semakin oke lurus saja. Namun bagina dat teu kaharti aya sifat mausuf bener teh. Kenapa dihadirkan Adam tanpa Hawa kesepian bos? Oh ada gitu santasin kuring itu kan ngekeak nu balik sadua. Begitu ayeuna dikekeak nu balik teh tinggal hukum karma dewek nu kitu baheula. Da santri mah sanajan bawel sok ngekeak nu balik da hatena mah teu bersih. Urang doakeun ieu pala santri khususna di Miftahul Ulum, doakeun ku sadayana sing dijarangkeun pamimpin panungtun pahlawan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Ieu teh kampung naon amina? Tapen, desa, kecamatan, kabupaten. Urang Tapen ketika bertemu dengan santri senang atau kecewa? Cicing yang cicing. Ketika orang Tapen kehadiran santri datang di Tapen bunga atau kesel? Cicing. Ubingga. Ilmu yang dipelajari di pesantren bukan hanya ilmu nahwi, sorob, ma'ani, bayan, bade, wado, istiqoh, mantek, arud, usul fikih, mustolah hadis. Sedangkan masyarakat rata-rata teu ngaraji nahu sorob, betul? Ngaji nahu sorob fardu kifayah bagi umum, fardu ain bagi individu, limumaris kitab wa sunnah. Bagi santri dan kiai ngaji nahu sorob fardu ain. Fardu ain cek jamul jawame hitomullahil muta'alliqu bi af'al mukalaf fi iktadu iktiruan jaziman harga mati wujud kaungal hulu notok kaungal babakok teu bisa diwakilkeun. Can ngadenge di Serang aya wakil salat subuh. Kumargi abdi tos muludan tunu wayahna Pak RT wakil salat subuh goceng. Ngeunah lamun di Tapen teu aya nu ngaji jurumiyah, lamun di Tapen teu aya nu ngaji amil mandaya, ngalaman iklam annal awamil anu pabeulit ya maca fil uqad jadi fil aqdi. Lamun di Tapen teu aya nu ngaji ilmu sorok, siap-siap kampung Tapen bakal dilaknat, dikutuk, diturunan adab ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzu datang pesantren Miftahul Ulum, dongkap santri di berbagai wilayah, belajar nahu, belajar sorot, jeung sajabana mangka tanggung jawab warga Tapen dihandle ku santri. Seharusnya warga bukan membenci santri tapi mendukung dan mencintai santri, karena kehadiran santri peredam murka Allah Subhanahu. Maka lamun aya parawan gelis bikeun ka santri. Setuju? Pan ngomong ieu teh korban kecewa itu. Santri salafi mah dibuli wae. Ceuk eta murang kali euceuk muhun gelis nih, da euceuna ge gelis. Kaabdikeun lah, mohon maaf anakku tidak akan dijodohkan kepada santri. Kenapa? Prospek masa depan suram. Waduh, eta ngaledek teu nyaho. Padahal ku santri mah jangankan ceramah yang formal, jangankan mimpin sholawat, mayit ku santri mah jadi proyek. Aya tuh keur di Cigayeung sim kuring Kang, lamun milu nyolatan sapoe kueteun 5 da diundang tadi. Keur harga mayit harita 3.000. Kang Haji Aceng saksi menang 15.000 minimal kurangan anggaran di kolot, bener tuh Jan. Dalamun dibere 100.000 teh duitnya diacungkeun ka langit, Gusti sing engal aya nu mawat deui.
ku santri mah jadi proyek. Mangka urang doakeun ieu santri anu tantanganna berat di pesantren, berat atau ringan? Berat. Bukan hanya kecewa urusan cinta, tapi penyakit santri anu matu. La yasihu santri fi akhir zaman illa bil budu wal bisul. Teu sah jadi santri teh budu, bener teh? Oh iya mah budak montok, budak mulus, asupkeun kami tahul ulum bisul cenang baru dicabut deui. Moal dipasantrenkeun geuning pasantren mah tidak steril, henteu bersih, gagah bahta ngomong. Santri mah pang pinterna dina pantokobong annado fatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Mangga ajak tahlil ka tatangga, datong caneutna piringna ge digadag ka kobong. Bener tuh, garpu mentak anu bertetangga jeung pesantren kudu harap maklum lah. Sendok, beak, piring, imet, kadang-kadang ayam tatangga ge imet. Kotok di babet, da santri anu banal di kobong nama jara di kiai. Taroskeun ka almagfurlah pangarsa Abuya Uci Cilong. Santri baranal di kobong jara di ajengan, mentak sing banalnya. Dengekeun heula ceng. Kunaon santri banal jara di ajengan? Guru depresi, guru stres. Akhirnya tiap janari ngadoa, ya Allah santri anu urang anu jadikeun ulama, jadikeun kiai, sabab di kobongna musingkeun. Tapi anu saroleh, anu tukang getol ngaji jarang jadi kiai. Da ngesolehna. Oh mun kitu mah aing rek banal isukan nu soleh ge hese jadi komo sia. Aing mah jadi rieu. Beres dah. Nah, para wargi sadayana kembali deui. Begitu kafir Quraisy ngadandanan ayeuna onta di pasangan anting, di pasangan kalung, kemudian disembah. Ku Nabi ditegur, hei kafir Quraisy, apa tujuan anda menyembah aina sapi, menyembah onta? Jawabanana, jangan lihat tampilannya, tapi tujuan saya mendekatkan hati kepada Allah. Eta teh teu ngaji kan? Leres abdi mah teu kudu ngaji, teu kudu sahriyahan, teu kudu rutinan, teu kudu masantren, teu kudu muludan, asal hate lempeng ka Allah eta ngomong asal sadar. Tingali Ali Imran ayat 31. Kul fi'il amar, betul? Perintah dari atasan kepada bawahan, usul fikih. Lamun dari bawahan kepada atasan disebutna doa. Jebolan tina fi'il bina mahmuz, jebolan tina fi'il bina ajwab waw kola ngaroko heula. Aslu kola kowala summa kulibati wa alifan ditaharuf yawan pitai mako belapa sorok gol. Mentak lamun bola jebol kana gawang gol. Bener jangan kabangus ayo. Cacahan terus. Geus sekolah fi'il mudhari'keun yaqulu wansub li ajwafin kakola kalama kademani ngaji kagoda kuranda. Oh nado maksud cantayan eta. Geus yaqulu muhotobkeun takulu. Buang huruf muda'ana, hadirkeun hamzah wasol. Subutuha bil ibtida wadil tuzim kahadbiha bidarjiha ma'akalim ukul tajong hamzahna karena nasib hamzah wasol dirauk dipangku dibutuhkan ketika aya pangabutuh jeung kahayang, tapi ditendang habis-habisan ketika cita-cita sudah tercapai. Maka bagi santri Miftahul Ulum, santri Serang Abdurrahman berpesan, fokus ke masa depan untuk meraih impian. Jangan berpaling ke belakang, biarkan mantan pergi dengan pilihannya. Sok ngaletak situ cor sing jara diajengan, amin. Nasim kuring ngolotan kasepuhan geus teh sarepuh yang akan mengestafetkan perjuangan adalah santri yang hadir malam ini, amin.
Tingali alfiyah wa ma yalil mudhof ayati khalafa anhu fil i'rabi idza mahudifa. Ketika mudhof dibuang, siap-siap mudhof ilaih harus mengganti posisi mudhof i'rabna. Lamun rafa milu rafa, lamun nasab milu nasab, lamun hofat milu hofat. Sebab yatba'u fil i'rabil asma'al wal na'tun wa tawkidun wa atfun wa badal. Gitu ya. Muneng guys. Nah, kalau wargi sadayana kembali deh. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, kul katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, lamun aranjeun kabeh ngaku cinta ka Allah. Cinta ka Allah nu hadir cinta? Kurang tarik ah, cinta ka Allah cinta? Cinta. Cinta itu abstrak, betul? Cinta itu batin, tidak kelihatan, hanya bisa dideteksi dengan fenomena dan akibat. Contoh, santriin Miftahul Ulum, cinta kepada santriat Miftahul Ulum itu gaib bos. Buktikan pangmelikeun tahu bulan. Gitu bener. Bener, digoreng dadakan. Tulikeun Kang Tras, tapi pasti jeung dulu deh. Lamun aranjeun kabeh ngaku cinta ka Allah. Kalau kalian mencintai Allah, bagaimana cara membuktikannya? Fattabi'uni, carana ngabuktikan cinta ke Allah, tuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Jawab in sartiyah, sabab in dina ilmu nahwi dan jurumiyah disebutna adat syarat ngajajemkeun karena dua fiil, hiji fiil syarat, dua jawab syarat. Jawab in sartiyah, lamun aranjeun kabeh siap nuturkeun Kangjeng Nabi, maka Allah bakal mika cinta ka aranjeun kabeh. Ternyata ngayakeun maulid penting ayeuna keur membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka dina kitab Johar Tauhid, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Nu alus mah tuturkeun guru urang, sabab guru urang diserang, guru urang ditapen adalah bagian daripada al ulama warasatul. Buka tafsirna, seueur tafsirna. Di antawisna tafsir At-Tabari, gaduh dah. Ada kata kowe isukan. Tafsir At-Tabari juz katilu halaman 180. Kalimat Arabna kieu. Anna kullama yadda'i mahabbatallahi ta'ala min firaqil uqala fala budda ayyakuna fi goyatil hadari mimma yujibu sakhitahu. Faida qomatid dalailul aqliyatu wal mu'jizatul hissiyatu ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajabat mutaba'atuhu falaisa fi mutaba'atihi illa annahu yad'uhum ila ta'atillah wa taqdimihi wa tarki taqdimi ghairi li annal mahabbata tujibul iqbala alal mahbubi bil kulliyah. Itu tak Arabnya. Saya Arab nama. Ayah di dia ayah pohon pisang ayah jauh-jauh ayah bagasi kosong. Bahkan simkuring jangan uih-uih kan wengi kamari siang di Banjarsari kebun sawit Lebak, wengi tadi di Cihara, jangan tadi isuk di Cicurug ke Sukabumi heula, ayeuna di dieu isukan pagi bagian di Cilograng Cibeber Lebak. Doakeun sing sehat. Malam Sabtu, malam Minggu 2 peuting berturut-turut Cisoka. Terang Cisoka tuh. Eta teh pokona mah di Iran kabelah ditu. Nah, para wargi sadaya. Tingalikeun Kang. Lamun urang Serang melak cau sok langsung dipelak atau ngagali heula? Ngagali santri mah apa tukang laan cau mitoha. Geus beuting jang manya ngaji siksa kubur hararees. Beres ngagali taneuh teu langsung diasupan benih, tapi diasupan pupuk kandang. Tahu pupuk kandang? Mintai domain
wa mein wa keboin wa nubogain. Ayo bodoh mana nuboga newe nago dasaruan najis ieu. Beres kotoran domba diasupkeun tara langsung dipelakan karena cikolot diserang. Karakter kotoran domba adalah panas. Mangka pikeun jalma anu katirisan diuk we na teh domba. Da panas ieu. Geus tiis kotoran domba asupkeun bibit unggul. Cau naon diserang nu paling mahal? Cau tanduk. Sepakat jeung Sukabumi cau tanduk pamere ti panitia. Cau tanduk. Bismillahirrahmanirrahim tancebkeun cau. Begitu ieu bibit dipelakeun, diurus atau dibiarkan? Diurus. Kahalodoan siram, begang pupuk. Tanu begang ge pupuk. Korea. Aceng begang bukan kurang makan. Simpuring yakin santri begang karena makan hati. Kenapa makan hati? Yang sakit itu bukan diiris sembilu. Yang sakit itu bukan terkena percikan bom. Yang sakit itu ketika pacar menikah dengan teman sendiri. Budawang hati itu. Kunaon ngomong kieu lancar pengalaman bos. Tapi jangan coba-coba menghina santri. Sekarang santri itu tolib, suatu saat akan jadi matlub kata Al-Hikam. Santri itu sekarang murid, nanti akan jadi muron. Sekarang mencari, suatu saat akan dicari. Sekarang dipandang sebelah mata, yakinkan suatu saat semua mata akan memandang. Baca heula. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Santri asing dari balikan deui. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha maqasidun nahwi bi amahwi atuqarribul bilabdin mujazi wa tamsutul batabi wa din mujazi wa taqdiri dambi ghairi sufi fa'ikotan alfiyata fi muti'i wa bisabkin haizun mustajibun sana'iyal jamila wallahu yakfi bati wa firali walahu darajatil akhirah kalamuna bidun kasakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Bapak Ibu nu dibaca ku santri dieu adalah puncakna ilmu nahwi. Lamun santri geus ngolotok alfiahna buru-buru pulung mantu pangyieunkeun kobong 3 lantai. Lantai hiji yang miara bebek, lantai 2 jang hees manehna, lantai 3 jang miara manuk. Oh, cocok. Alhamdulillah. Tuh kan kualitas Miftahul Ulum tidak diragukan geus katal. Alfiyah kalimatna tina alfun hartina 1000 bener teh. Aya dihitung 1002 meuleun kelok cenah ulama teh ngitungna gagabas ya. Ka ulama nyebut kerok. Kemudian diasupan kuya nisbat yaan kaya al-kursi zadulin nasab wa kullu ma talih kaswajab al-kun 1000 alfiyah bangsa 1000 arabun kurang Arab jadi bangsa Arabiyah bangsa ternyata santri Miftahul Ulum santri Banten lamun geus jago alfiyahna tong diragukeun pasti bakal jadi warasatul anbiya amin. Ari pengarang teh urang Spanyol tong aneh lamun santri Banten lesep kana La Liga Barcelona
rivalna Real Madrid, main Barcelona babaturan nu ieu nu nyekel Madrid nyekel nu ieu deg-degan kabeh. Kunaon santri Banten, santri Sukabumi resep ke Barcelona, resep ke Madrid, wajar bos, sanad alpia. Atuh udah simpurinya Madrid berturut-turut juara champion. Keur aya si Ronaldo hari anu mah geus pindah ke An-Nasr Liga Arab. Wah, gagah. Nuju simkuring masantren di Cigayeung kan tah ku Kang Haji Aceh ditraktir jajan rokok kantong Haji hayu main bola jeung abdi tika dipanggil simkuring ku guru maneh tara ngaji nampi main bola wae ayeuna dihukum lohor jam 2 duhur bawa Fathul Muin juz katilu ka dieu tapi anu kosong mangga pangersa bawa wayahna baca Ihtilaful Mutaakidin surah kusorangan hukuman tara ngaji main bola wae jeung Haji Aceh. Alhamdulillah da guru teh nyaah alhamdulillah akang nikah 2002 ilmu anu pangheulana manfaat di masyarakat adalah Fathul Muin karangan Syekh Zainuddin Al-Malebari ulama kelahiran negara Pakistan India Selatan sarah kitab Qurratul Ain disarahan kedua kitab hiji Fathul Muin nomor kedua Nihayatul Zain karangan Syekh Nawawi Tanara Banten. Mataksin kuring tara kurang 3 bulan sekali jarah langsung ka makam Syekh Nawawi Banten nu hadir peuting ayeuna terutama nu teu acan ku Abdurrahman didoakeun berkah ngagungkeun Rasul berkah cinta ka guru sing segera dipasihan nasib ziarah ka tanah suci amin. Be ngan kadewe salam balik di Mekah teh dipanggil haji teh teu balik padadang monyong cek ibu-ibu teh make haji geura haji dadang langsung malik mere udut sasolong eta mah babaturan Haji Mayung wedenya paham insya lamun hayang menang cinta Allah tuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad begitu ieu cau dipelak tumbuh tinggi tumbuh besar datang angin puyuh tahu angin puyuh angin segede puyuh kakarak segede puyuh kenteng hiber kakarak segede puyuh dahan potong komodei angin soang. Allahu Akbar. Doyong ieu cau rek runtuh jangan dibiarkan buru-buru neangan awi dinaon ditulak. Lamun ayah santri geus ngomong-ngomong teu betah di kobong ngomong-ngomong hayang eureun eta teh terkena angin puyuh tulak pameulikeun HP iPhone 16 Pro Max anu karak launching kamari anu 200 ayeuna 200 giga 128 giga hargana murah mung 25 juta leuwih nu 500 giga murah hargana mung 32 juta lebih. HP iPhone 32 juta mah sakali ngaji di dia. Amin atuh. Teu bagi 2. Langsung panitia hareudang. Aduh mah kaling teh sakitu anggaranna kieu. Tenang nego. Allah biasa komo MC jeung backing vokal di tukang kudu kabagean. Paribasa uang dengar nggak saya beli petasan ya sunut kadenge ku sararea wih deui akhirna ieu cau mengeluarkan jantung betul beres jantung keluar buah ternyata buahna biasa cau tanduk sabaraha sikat sabaraha sisir 2 ieu mah cau contoh Pak bijilna teh 50 sikat wuyuduhu kal adam ayana ge dianggap ada bohong cau tanduk bijil 50 sikat bangga kagum tinggali surat Al-Fatah ayat 29 yujibu zurro liyagido bihimul kufar
Nabi Muhammad lahir di Mekah, berjuang di Mekah 13 tahun dengan ayat Makkiyah ya ayyuhan nas, kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, 23 tahun sukses mengantarkan Islam bukan hanya untuk jazirah Arab saja, tapi dalam surat Al-Anbiya 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, serang mengenal Allah, serang mengenal Islam, serang mengenal peradaban. Ini bukti kesuksesan perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad. Benar ya Allah ya Rabban, kudu bangga. Begitu bijil cau kan ari cau anu sikata sisir, sikat sisir nyebutnya, oh sikatnya lain parantinya selain sikat. Ari cau sikatan paling bawah disebut naon? Bu Titi. Di Sukabumi Bu Titi teh guru PAUD. Ayahnya kecocok akur. Lamun bunia jadi bidan. Ayah hadisna buniyal Islam fi'il madi majhul dumma awaluhu wa kusiro maqobla akhirih. Beres. Sikatan paling handap disebutna butiti, sikatan paling uhur disebutna sehang. Lamun lada manawan sehah, lamun sehang nun paeh yang harapan huruf ikhfa sehang lada. Kang lamun cau butiti dibahankeun kamu balik pantes henteu sepakat nuhun. Lamun cau butiti dipasihkeun ka santri pantes teu henteu, sabab kondisi cau butiti mah begeng hidup budu, bener tuh itu nasi butiti. Lamun cau sehang dibagikan ke santri cocok tuh, di luhur badak gede muyus. Kos idaman calon pendamping hidup kita adalah jangkung badak body impor bujur gitar Spanyol. Nah orang malalaki milih betul ayo mere mas kawin saha, pembeli adalah raja, sing bisa neangan minimal jangan memperbaiki turunan. Urang hidung pemajikan hidung atau anaknya juga salon minimal rada-rada camprang-camprang nu geulis ya ngantong geulis euy makruh, nama ke makruh beak pelet batur curiga. Nah sia eta geuneuk pamajikan geulis pasti cenah diwiri begitu standar lah tong geulis teuing. Lamun pamajikan orang goreng patut ceramah jauh ge bebas. Teh jeung pamajikan ka dieu moal berpaling ke lain hati sanu hayangan tulikan. Tapi nu geulis ringrang ningakeun betul cinta itu buta teu bisa dipager ku teralis. Nah Kang sadaya santri mah berena seuhang. Nah tinggal ieu iya butiti lamun dijual laku mah mau ada tangkulak mau layangan melibu. Lamun butiti dipotong tina turuyan tangkulak mau daek meli santri ge dibere kabege. Kumaya butiti hayang laku tong dipotong tina turuyan sinamilu karena sehang datang tangkulak di kilo dibayar kabawa karena mobil. Paham tuh? Fatabiuni ayatnya dina saku aya artos lupang ageng nanti sabaraha 100.000 adina 50 adi 50 20.000 adi 20.000 10 adi 10 5.000 adi 5.000 2.000 adi 2.000 kan sakitu geus kalau gampang dibawa ganeng sia teman. Ketika ia artos 100.000 50 20 10 5.000 2.000 1.000 aya dina saku kompak
lewat kotak amal poe Jumaah nu berani asup nu mana? Nah itu Bu Titi 2.000 teh Bu Titi 100.000 selang 2.000 bunia paham tuh datuman 2.000 makan tuman 2.000 kaheesan we keur khutbah kan lamun keur khutbah ngantukna geuning nikmat luar biasa moal dijual ceban liwat kotak amal nu 100.000 kaasupkeun da teh sarena teh saminggu inget wae ditagih ka DKM dicabok ngan ditelak-telak kusim goreng ditapakuran bener jangan nu nilaina tinggi mah 100.000 pahlawana duaan make peci senyum coba tinggal itu lamun berharga kudu kompak betul al-haqqu bilanidom yaglibul batil binidom kebenaran kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu duaan tingali Bung Karno Bung Hatta make kopiah hideung seuri 100.000 misah we sorangan najan make kopiah jadi gocap tingali hayo tempo duit ngaran-ngaran teu bersatu jadi gocap coplokeun kopiahna turun harga jadi 20.000 tingali 20.000 teu make kopiah teu pahlawan bubudu bulan mentak santri manya make kopiah kabeh oh mahal cemin amin komo kana ceban 5.000 geus lieur pengen komo nu 1.000 mamawa bedog paham ari urang berani ngasupkeun duit kana kotak amal duit badag duit kecil ternyata iman urang putih ari berjamaah poe Jumat sok miheulaan imam sok kapiheulaan imam loloba nama masbuk ada guantak biratul ihram imam ruku da dihitung rakaat ya dihitung rakaat teh dengan syarat ya hiji bisa takbiratul ihram wa bi idraki ruku'in mahsubin yakinan gitu napa tuh menjujur ya Allah ya Rabbi leres kan rumasa salat abdi ibarat cau butiti sedekah abdi ibarat cau butiti pengabdian abdi perjuangan abdi untuk Islam ibarat cau butiti tapi warga Tapen warga Serang jangan kecil hati walaupun ibadahna leutik kos cau butiti hate ulah pegat cinta ka baginda Nabi besar Muhammad insyaallah jaga datang malaikat urang kajual ka surga amin kitu tah Ali Imran ayat 31 apa kehebatan Nabi Muhammad sur dina kitab Fathul Majid karangan Syekh Ahmad An-Nahrawi Nabi semuanya ada 124.000 Rasul ayat 313 wa fi riwayatin 315 nu wajib diketahui satu persatu 25 ulul azmi kur aya 5 di antara nabi anu 25 aya 15 nabi anu lahirna geus dihitan di antawisna baginda Nabi besar Muhammad silahkan buka dalam kitab Mujarimi Al-Khatib Sarah Ikna karangan Al-Imam Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Mujarimi Asy-Syafi'i juz kalima halaman 261 sampai 262 kertasna Bayrut impor Libanon hiji Nabi anu lahirna geus dihitan adalah Nabi Adam alaihis menang eta we ilmu naik isukan hutang kabayar amin atuh anu teu amin teu boga hutang leutik hiji Nabi Adam nu geus disepitah kadua Nabi Sis katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Soleh lahirna geus dihitan 5 deui Nabi Su'aib
Nabi Lut, Nabi Sulaiman, Nabi Musa jeung Nabi Yusuf eta nu 5 deui lahirna geus dihitan. 5 deui Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Sofwan bin Handolah jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirna geus dihitan. Paham? Disebutna irhas, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi. Kenapa kita butuh Nabi Muhammad? Syariat untuk mencapai hakikat yaitu ridho Gusti. Kedua, Nabi Muhammad lahirnya bukan dari lubang biasa. Urang makabe lahirna tina liang bau hangseun. Satuju. Dina kitab Nurul Dolam Nabi Muhammad mah lahirna lubangna di atas vagina, di bawah pusat. Kemuliaan ti Gusti. Ya bigi aya cenah tatangna biji latina tunggul batu. Eta mah anak kucing. Jadi dah, papai. Kedua, Nabi Muhammad dikandungna henteu ripuh. Siti Aminah teu pernah merasa ripuh. Padahal umumna ibu-ibu yang hamil ripuh. Buka surat Luqman. Wa wassoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hamil teripuh Pak, taroskeun ka bojo urang, tapi geus 40 we manoelan deui. Kita lanjutkan program. Yang kedua, hamil teripuh ngidam naripuh, nempo salaki jiga dono. Ayah nu hamil izin ka salaki, resep nanti kana salon. Aya rupa-rupa resepna kanu hasem, buah hasem, kadongdong hasem, tai ucing. Eta ngidam diomong. Terus begitu rek lahir, ibu-ibu halo, melahirkan anak itu sakit atau tidak? Sakit, tengekeun sakit. Kenapa sakit? Dalam ilmu ekonomi dari bahasa Yunani asalnya ekosnomos. Namun ilmu mantek tadbirul manzil, manajemen rumah tangga. Kenapa melahirkan sakit? Karena besar pasak daripada tiang, gede kene pengeluaran batan pemasukan. Ari nu asup paling gede mikrofon. Ieu ge Eropa geus dibawa ka Maerot. Ari nu kaluar baradegul. Logik kaharti ku akal. Kenapa melahirkan sakit sampai meninggal dunia, sampai bawa gelar syahid akhirat? Karena naruhkeun nyawa. Mentak lamun diserang aya anak berani menyakiti hati ibunya sampai meneteskan air mata, Anda daftar sengsara seumur hidup. Tapi lamun aya anak hidupnya di bawah garis kemiskinan, miskin pangan, miskin sandang, miskin papan, kebutuhan primer tidak terpenuhi, kebutuhan sekunder selalu kurang, tapi hikmah ke orang tua, lihat 20-30 tahun ke depan anak ini akan jadi sukses pimpinan klasemen. Amin. Kitu hayang beunghar mah kakolot lain kaguha. Mah hayang beunghar asup kaguha cek kuncen teh mawa meh hideung. Atuh me bodas camerut cemburu teka aja nanaonan pusing teka hayang beunghar kaguha inung dina kitab Jami'us Shogir nu disarahan ku kitab Faidul Qadir. Doa bapak untuk anaknya bagaikan doa seorang nabi untuk umatnya. Doa ibu untuk anaknya bagaikan doa para nabi untuk umatnya. Hayang beunghar mah teangan ridho kolot
hayang bisa ngaji teangan ridho guru sakitu hayang diterima cinta ku si eta pimitoheun bere jarum coklat jeung NPO cocok catetkeun weh bisi nolak tinggal lagi. Allahu Akbar. Jajak. Nah, weh dia. Paham. Lamun hayang sukses dunia akhirat teangan ridho indung. Lamun hayang bisa ngaji ilmu hayang manfaat teangan ridho guru. Lamun hayang diterima cinta ku seseorang kolotna berean peuteui. Kira putih seha eta jeung sama. Ya Allah ya Rabbana. Agak kembali deui. Begitu ayeuna melahirkan sakit, melahirkan ripuh. Benar, tapi Siti Aminah melahirkan Kangjeng Rasul tidak merasa sakit, disebutna irhasa. Hebatnya di Serang, di Sukabumi, di Jawa Barat, kalau bayi akan lahir minimal dukun beranak hadir. Minimal maberang, mapeting, masubuh. Maksimal bidan, lebih ekstrim dokter bedah. Tapi Kangjeng Rasul bade lahirna dihadiri oleh Ratu Bidadari. Baca Al-Barjanji. Hadara ummahu lailata maulidihi Asyatu wa Maryamu fi niswatim minal hadiratil qudsiyah. Siti Aminah ketika akan melahirkan baginda Rasul hadir Siti Maryam Ratu Bidadari ibuna Nabi Isa, hadir Siti Asyah bojona sakadang Firaun anu jadi Ratu Bidadari. Kangjeng Rasul mah bade lahirna oge dihadiri ku Ratu Bidadari. Urang mah kumaha geus beda. Ari Bidadari sok pipis tara tar komo atuh lamun ahli surga di surga ya MCK bos. Makanan minuman surga jadi keringat eueuh soptek di teu mau. Dina Al-Baqarah azwajum mutahharah, bidadari mah bersih dari haid dan nifas. Aya haid di surga mah teu aya prek, Senin hantem Salasa geduh bercocok tanam, berlabuh di telaga asmara memakai perahu cinta. Ngagupeng malam Senin gaya capit hurang, malam Salasa sarodot asbes. Ayo malam Kamis teh encok. Itu nges Begitu Kangjeng Rasul lahir hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, kakekna yang bernama Abdul Muthalib mendapat ilham dari Allah nu dijelaskan di Fathul Muin. Kemudian Abdul Muthalib apa ilhamnya? Wasamihi ida wadotihi Muhammadan li annahu satu madu uqbah. Sami cek santri Miftahul Ulum fi'il amar fa'ilna ya muannasa muhotobah mun pasilna anti wadur tifa'in bin fisolin annahu wa angtawal furu'u la tastabihu. Bener tuh wa huma bari nggak tuh wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana kecewa. Alus ta isim domir maka aya hobaran. Dauh Abdul Muthalib wasami Aminah, kamu harus memberi nama domir mutasil mufrad mudakar goib kepada bayi. Abah ieu orok kudu namian sumuhun. Saha namina bah? Muhammadan. Saur Abdul Muthalib ieu bayi beri nama Muhammad. Siti Aminah bertanya, kenapa namanya Muhammad? Tidak Ibrahim leluhurnya, tidak Ismail leluhurnya.
Kemudian dina usul fikih al hukmu yaduru ma'ilatihi, alasan Abdul Muthalib li annahu satu madu ukbah, karena bayi ini akan dipuji, akan dipuja sepanjang masa. Buktos jalmi kafir asup Islam sahadatna sabelah atau dua belah, asyhadu alla ilaha illallah sabelah deui teu dibaca teu sah Islam. Nabi Muhammad tuh dibaca wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Urang serang salat teu maca tasahud akhir, teu maca sholawat ka Nabi na tasahud akhir, teu sah salatna. Namanya coplok rukun qauli, diliwat langsung salam. Urang serang Jumat, khutbah Jumat rukun aya 5, hiji hamdulillah, 2 sholawat ka Nabi, 3 wasiatak, 4 wasiat takwa, 4 maca ayat Quran nu mere paham dina khutbah ka hiji, 5 ngaduana khutbah ka 2. Lamun khotib Jumat teu maca sholawat ka Nabi na khutbahna, batal khutbahna. Tuh ilikan li annahu satu madu ukbah, dipuji dipuja sepanjang masa. Bijak Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail Haqi bin Mustafa Al-Hanafi. Mamim muslimin, ketika seorang muslim melahirkan seorang anak pasamahu Muhammadan, kemudian bayinya diberi nama Muhammad, tabarrukan li, niatna ngalap barkah ka Kangjeng Nabi, niatna ngagungkeun Kangjeng Nabi, dijamin ieu indung bapa jeung budakna bakal disafaatan jadi ahli surga, amin. Sok isukan ke kantor pendudukan ganti ngaran. Sunnah anak laki-laki diberi nama Muhammad. Tuh cenah Kang anak abdi mah Aris. Aris teh bahasa Jawa, bahasa Arabna Ar-Rahim. Jadi Aris itu laki-laki penyayang. Semua perempuan disayangi. Aris. Tenang, ditulungan gua akan. Asal antar dikasih Sukabumi Bali. Terus abdi mawawan alus huruf elat. Wawan awyaan hurika lipa mimba dipat sinka gozal ladi kapa huruf wa hiya huruf ilah wal madi sumalin wa ziyadah. Cek nado maksud wawan. Kenae ujungna wawan, cecep, aef, asef. Yang penting kepalana Muhammad. Muhammad Ucup. Ayah. Ucup mah beki belut ya sana. Muhammad Iwan, Muhammad Asep, Muhammad Aep, ujung nama bebas. Yang penting kepala nama Muhammad. Di mana nganamian anak dengan nama Muhammad, niatna mengagungkan baginda Rasul. Nama saja sudah jadi jaminan mendapat syafaat. Duh budak abi mah eueuh nyieun deui budakna. Balik di dia ka bojo mah buka calana. Rek naon urang nyieun budak. Nah budak nu tilu ngaran Muhammad, urang nyieun deui ngaran Muhammad. Cek bojona oke. Kitu bojo teh diajak ku salaki teh lain nyawa wae ngoprek we TikTok. Masalah ki geus di kamar, kolor geus dipanggul. Bobogaan teu tunjukkan apa lapon. Tong we drama Korea mah ayo ke kedeung deui sampai suaminya ketiduran. Mohon maaf perempuan tersebut akan dilaknat dikutuk sampai subuh. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat la'nat al malaikatu hatta tusbiha. Hadisnya jelas buka dina kitab Uqul Jen karangan Syekh Nawawi Banten. Beda jeung bojona jebolan Miftahul Ulum. Mentak lah meneangan jodoh ulah sok santri luar di dieu heula wa fi ikhtiyarin la yajiul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Ari di dia aya nu bogoheun keneh mah gaskeun. Kenapa mencari perempuan di luar? Di jero geus bau karena buaya darat. Komodo. Upami gaduh bojo santriat Miftahul Ulum tingali. Bojona keur nyuci di WC cek carogena mah hayang tarake heula langsung nagungna baskom. Mantap.
aing. Selamat Anda santri yang sukses. Bojona keur ngulek sambel dina coet bari nangtung. Salakina nempokeun ti tukang. Boy, Bujur bojo aing goyang karawang. Langsung disamperkeun, mahayan tongke heula diukna coet. kade asupna mutu. Bener kan? Surga perempuan ada di suami, neraka perempuan ada di suami. Lamun seorang istri menang ridho suami, surga menanti. Lamun seorang istri tidak mendapat ridho suami, neraka sudah menanti. Kuduget. Paham? Wede kan. Nabi Muhammad diberi nama Muhammad. Lahir beda. Ayah diserang bayi lahir langsung ngadua. Untuk viral ayeuna. KBG cori di Sukabumi bayi lahir cori. Diserang cori. Tapi Kangjeng Rasul lahirna berdoa. Baca doana dina kitab Nurul Dolam bareng. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Eta teh doa Kangjeng Rasul waktu lahir saur kitab Nurul Dolam. Beres. Kemudian apa tugas baginda Rasul? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi berjuang bisa nganterkeun Al-Quran 30 juz kaseran, bisa nganterkeun Islam kaseran, bisa nganterkeun peradaban ka Islam jeung sajabana kaseran. Urang wajar penting ayeuna sanajan nepi ka penting abdi moal bisa mengenal Allah tanpa perjuangan Nabi Muhammad. Abdi moal mengenal Islam tanpa perjuangan Nabi Muhammad. Saya tidak mengenal Al-Quran tanpa perjuangan Nabi Muhammad. Maka malam ini saya akan berterima kasih kepada Allah karena lahirna baginda Rasul adalah nikmat dan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu. Syukuran alhamdulillah. Ya Allah, urang teh ngomong napa sih kieu kan? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Nun Gusti Rasul mangga tingali ieu umat Kangjeng anu carali kana tenda di halaman Miftahul Ulum. Anjeunna sanes teu ngantuk, anjeunna sanes teu tunu, anjeunna sanes teu lapar, tapi cali kuat demi mensyukuri nikmat kelahiran ayeuna salira. Mangga Gusti Rasul hoyong di aku abdi sadaya, oge di akhirat abdi hoyong di syafaatan. Kenapa? Karena abdi yakin seyakin-yakinnya di hari kiamat tidak akan selamat dengan amal masing-masing. Di hari kiamat tidak akan selamat dengan ibadah masing-masing tanpa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Sok bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawatullah alaika. Bener ya Kang? Nu hadir pasti pernah ijazah solawat, pasti. Aya nu ijazah solawat Maria ya, solawat munjiat aya, adrik nih solawat Jibril aya. Katukang-tukang mah maca solawat teh hayang beunghar aya teh aya. Katukang-tukang mah wirid solawat teh hayang kabayang hutang aya. Ka tukang-tukang mah maca solawat teh hayang boga motor jeung mobil jeung imah aya. Katukang-katukang mah maca solawat teh hayang menaklukkan hati seseorang aya. Nah, yang lalu biar berlalu. Malam ini kita harus naik level. Solawat apa saja yang dibaca silahkan. Karena dalam kitab Khazinatul Asror karangan Syekh Hakim Nazili, solawat sedunia jumlahnya ada 4.000 solawat.
sebagai penjabaran dari surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari mulai malam ini silahkan sholawat ijazahan masing-masing amalkan, tapi niatnya rindu kepada Rasulullah. Siap? Bakal beda kan hasilnya. Simpuring geus ngamalkeun can lami sih, tapi hasilnya karasa. Begitu orang maca sholawat pada nariyah, pada munjiat, pada sholawat sifat, silahkan. Tapi niat maca sholawatna mencurahkan kerinduan ka baginda Rasul. Cek manah abdi sholawat lain hayang ABCD, abdi sholawat rindu hayang patepang sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Coba jajan. Nu tadina pilu pilot, hirupna nyempil jeung kolot. Begitu sholawatna diniatan rindu ka Rasul bakal dibere imah gedong ku Allah, amin. Nu tadina wirid sholawat teh abdi mah hayang katalar alfiyah, hayang bisa fatul muin, ayeuna mah diganti sholawatna teh mencurahkan rindu ka Rasulullah. Alfiyah ngaradak poho deui katalar ja. Nu biasana si eta diwirid kola Yusuf teh teu beunang-beunang sholawat ke ayeuna mah niatna rindu ka Rasul. Eta awet datang bertekuk lutut mengemis cinta. Pasti batur boga NMAX, batur boga PCX, batur boga Kawasaki ZX25R, batur boga mobil maknya urang teu kade salah niat. Sholawat nama silahkan, tapi niatna mencurahkan rindu kepada Rasulullah. Iya dunia jeung eusina moal aya lamun teu aya nur Kangjeng Nabi Muhammad nu dijelaskeun dina kitab Sirrul Asrar karangan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Sok mangga robah saeutik. Ning cenah abdi geus bertahun-tahun ijazah waqiah hayang beunghar karakabea ijazah laduni anu karakah kecewa. Apakah doa kami tidak diijabah? Umat Islam pecinta baginda Rasul, pengamal sunnah Rasul, doa apa saja, rek doa Arab, rek doa bahasa Indonesia, rek doa bahasa Banten, yakinkan doa maka KBG diijabah ku Gusti. Tinggali surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kang, ibu, santri, doa urang TKB diijabah kabeh. Tingali hadisna dina kitab Tanbihul Ghafirin karangan Al-Faqih Abu Lais As-Samarkand, ulama kelahiran negara Uzbekistan, bab doa. Ma mim muslimin yad'u bidu'ain illa stujibalah. Tidak ada seorang muslim berdoa kecuali doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ijabah doa dibagi tilu. Fa imma ayyu ajala lahu di dunia. Pertama, doa diijabah dipercepat di dunia. Kedua, wa imma ayyudakhoro lahu fil akhirah. Doa teh ijabahna disimpen jang bakal balik di akhirat. Nomor katilu, wa imma ayyukafaro min dunubihi biqadri madaat. Ijabah doa teh dipake ngahapus dosa. Enggak. Yakinkan doa orang diijabah ku Gusti? Imma dipercepat di mana? Di dunia. Wa imma disimpan jang sampereun di akhir. Wa imma dipake ngahapus dosa. Mentak guru di Banten lamun bade ngadoa sok miwarang istighfar heula, sok miwarang tobat heula supaya doana teu dipake nomokan hutang dosa. Paham namanya? Insya alhamdulillah. Kembalikan. Nabi Muhammad berjuang sukses. Usia 63 meninggal dunia. Urang nu hadir tidak pernah menatap baginda Rasul. Urang nu hadir teu bisa berjabat tangan jeung Rasul. Boro-boro jeung Rasul jeung Imam nu opat urang mah teu ngajamanan. Boro-boro jeung Imam nu opat jeung Syekh Nawawi Banten teu ngajamanan. Bagaimana caranya kami ingin bertemu dengan Rasulullah untuk mencurahkan kerinduan?
aya ulama, aya kiai, aya pewaris Nabi di kampung masing-masing. Hormati beliau, cintai beliau, muliakan beliau, karena orang yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam ika, salawatullah alaika, anta syamsun anta nurun fauqa nuri, anta iksirun anta misbahu suduri, anta samsun engkau bagaikan matahari, anta badun engkau bagaikan bulan purnama, anta nurun fauqa nuri engkau bagaikan cahaya di atas cahaya, anta iksiru wa golli engkau bagaikan perhiasan yang sangat mahal. Siapa? Nabi besar Muhammad. Ya Nabi salam ika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam ika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan cariosan simkuring di awal di akhir sing janten ilmu anu manfaat, kakirangan sing dihampunkan ku Allah Subhanahu wa taala, jamaah anu hadir anu bubar tina acara sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.